rek nyaritakeun nempuh perjalanan anu terjal. Ieu mpan kieu man roma ayasluka thariqal auliya, saha jelema nu rek mapai perjalanan para wali tah ku ulama di bejaan kieu tah carana timulai pertama tingkatan kahiji kadua katilu kaopat sampai ka aya salapan. Nah, ieu rek dicaritakeun cenah perjalananana. Minimalna lamun urang henteu terjun kana dunia ieu perwalian oge, minimalna urang apal oh geuningan para wali teh ieu ripuh geuninganana. Urang nu ngeunah mah urang mah dahar bebas, sare bebas, ngalakuy iraha bae. Aya para wali mah teu kitu, teu bebas jiga urang. Ngan urang teh ngahaja-haja urang menempuh ku sarana hese, kudu dibimbing ku guru, ngaranna guru mursyid ngaranna. Taku guru ke diarahkeun. Cara amalanna kieu, matak engke teh ari guru mursyid mah apal ieu cocokna dina naon ieu. Wah ieu mah katingali kiceup kawas kieu kudu loba istighfar ieu mah ditambahan wirina jeung istighfar lobakeunana nya. Oh ieu mah kudu jeung shalawat ieu mah ieu shalawat. Oh ieu mah katinggalina kudu kana Quran ieu mah ieu kana Quran. Oh ieu mah kudu ngawuruh ka ieu kanyahoan. Jadi moal sarua unggal jelema teh. Mang Uha mah ieu mah kudu rada kana naon ieu gitu. Ah seperti nanti. Katingalina ngarit teh jero-jero nama eta teh keur terpikir aja nih nyumput gitu. Marah ku batur disangka rek maraban domba padahal mah yang penting anggur jampihan. Alladzi anu huwa anu ari ieu ladi teh anu mana ieu nempuh rintangan-rintangan jeung darajat-darajat gitu. Al maqsadu eta tujuan al aqdamu anu panggedena keur saha lis saliki pikeun salik. Naon salik teh anu mapai perjalanan kawalian gitu. Salik thariqal auliya. Wa sababul wusuli jeung eta jadi sabab wusul ka Allah. Para wali teh jelema nu geus nepi ka pangeran gitu. Naon nu nepina teh ruhna. Da urang ya tadina gitu ditu, kudu balik ti ka ditu. Ya tapi lain nepi maot dicabut nyawa ieu mah. Goliban dina galibna sabab aya golongan aulia anu teu make perjalanan nu ieu. Ieu mah langsung dicabut teh ieu mah. Ku pangeran teh maka tinggalin teh jika anu kumaha jika anu gelo gitu. Istilahna teh majdum jelema nu ditarik ku pangeran gitu. Da ieu mah henteu melalui perjalanan ti awal teu dibimbing ku guru ti sugan carana kudu kieu heula kudu kieu heula kudu kieu nyaho geus nepi eta mah. Jadi eta mah ti luhur turun ari ieu mah perjalanan para wali anu keur umum mah perjalanan ieu mah ti handap neteh ka luhur jiga urang lamun hayang jadi sarjana kudu naon heula teh meureun kudu sakola dasar heula. SD tuluy mapai deui meureun ka dituna SMP SMA kakarak meureun kuliah ka dituna tah ieu mah mapai ti handap. Ieu mah teu kanyahoan ya jauh di luhur itu nyaho geus sarjana ieu. Ngantar aya nu kitu meureunnya. Ngan kadang-kadang pan di urang ge sok aya saking ku pinterna geus dibere gelar doktor honoris causa gitu mah. Padahal teu jalur jiga batur. Teu sakola naon mapai teh anak henteu nyaho cabut langsung di luhur. Perjalanan aulia ge jiga kieu aya nu kieu. Pakola tuluy ngadauh itu musannif man Roma kana lapad man Roma. Kumaha maksudna eta bet? Yakni ngamaksud musannif teh penyusun artina anu nyusun ieu kitab nu dina matan man kana ari sahaja maf'ul tina yakni sekaligus jadi mubtada. Man kana ari saha jalma tolaba eta nyupri ieu si man ayat khula kana yen asup ieu man saha jalma anu neangan anu berusaha hayang asup ka mana pitorikil aulia kana perjalanan para wali maka cek wali dibejaan carana da ieu mah kudu mere resep teh kudu geus jadi heula ituna
carana teh kudu kieu bari nu nyebutkeun nyarita kudu kieu teh itu teh geus kitu geus ngalaman tah lamun saruna kieu mah leuwih ngeunaheun ye tong kieu itu mah canggel mun gaya kitu mah eta teh ceuk nu geus ngalaman ngalaman ge encan canggel ceuk saha puguh digitukeun teh ngeunaheun leuwih pelem gitu mun hayang ngeunah kieu carana kudu dikenyot heula digayem heula dilamotan heula mun mamajak teh mah gitu tong langsung teleg da teu ngeunah palya mah lamun hayang mun aya jelema hayang tembus kana perjalanan para aulia hayang asup palya mal tah kudu migawe itu si jalma kudu ngamalkeun bihadihil wasoya kana ieu pirang-pirang wasiat kana ieu pirang-pirang wasiat atisni anu salapan kabehna teh salapan keneh dimulai ti awal keneh sugan aya nu mimiti mah babari gitu lamun mimiti urang geus bisa maka kaduana ge bakal terus nuturkeun mun nu hiji wae nu pertama geus ripuh ka ditu lagi jauh pertama heula mimitina teh kudu tobat heula ai tobat teh sagala rupa pagawean dora ka urang janji dicekal pageuh moal balik-balik deui mun urang sapopoena tukang non tukang nyaritakeun omongan batur tobat ti ayeuna keneh nepi ka maot moal ngomongkeun batur deui mun urang tukang ngabohong tobat ti ayeuna keneh moal ngabohong deui mun urang tukang nipu batur tobat ti keneh moal nipu deui mun urang tukang ngalalawarakeun kana salat osok pernah ninggalkeun tobat ti ayeuna keneh kabeh dosa full sakabeh nu ngaran dosa-dosa ditobatan moal balik-balik deui ai kitu teu ripuh kitu teh nya pan urang tobat teu wani lah ya kana sieun kitu deui tobat cenah eta lamun pan aing geus tobat manaon langsung pan total awak teh bersih panon moal wani ningali awewe anu nemongkeun orat deui ari buuk lain orat orat teh bitis ping atuh homo eta mah pan urang asa biasa lain nu bitis awe biasa wae nempo buuk asa biasa wae tah ku golongan aulia mah perjalanan ti awal keneh tobatan sagala rupa pidosaeun karek ningali karek bab orat jeung seribu urang teh ya jadi engke mah lamun kaluar ti imah teh rek jauh tunggu lagi yuk tong pada deuleuan rek ka masjid berjamaah tong urat reret tunggu lagi ditanya oge teu waktu ieu we kacamata hideung tapi aya kacamata nu tembus teh ayeuna teh gini paragi ngalalauk karek awal teh cenah karek awal bab tobat teh dicaritakeun tobat teh carana kumaha kieu pal ya'mal bihadihil wasoya atisi al ati anu bakal datang naon dikruha nyaritakeun kana ieu wasoya tisi wasiat nu salapan da eueuh di jalurna keur urang mah hayang nepi ka jiga ieu yo nu dicaritakeun para aulia kawas ieu yo anu ku urang sok sering dijarahan teh berkali eta teh kawas ieu jalan teh sok lupa ka pamijahan ka gunung jati ka mana-mana pangna nepi ka jadi daya tarik anjeunna kumaha atuh tah jalma anu geus hatena nyantel jeung pangeran engke jelema bakal digiringkeun bahkan anjeunna rek keur hirup keneh geus maot oge padang mudag kan padahal mata teh asal nama baheula teh di gunung eueuh sasaha ayeuna rame sateh geus dibangun nyieun tangga mah sakurilingeun loba nu dagang jadi ka jadi rame gara-gara hiji saurang tah wali mah jiga kitu paman atuh hari sahaja mah hafidoha eta ngajaga ieu si jalma hak kana ieu wasiat wasoyatis itu saha jalma nu ngajaga kana itu wasiat anu salapan naon maksudna ngajaga teh ngaraksa teh wa amila teges nama ngamalkeun biha kana itu wasoya atisi wasiat nu salapan anu can dicaritakeun engke dihareup pal marjuhu tah ari anu diarep-arep
jalma anu bisa ngamalkeun nu salapan rupa ieu maka anu di Arab-Arab ayyuk taha eta yen dibukakeun ayyuk taha eta yen dibukakeun ala qalbihi kana qalbuna itu si iman kana hatena si iman naon anu dibukakeun teh abwabul fahmi pirang-pirang lawang paham nu dikeureuyeun mah ieu aya we tapi lamun geus nepi weh ka ditu sakumaha anu anjuran nu salapan wasiat teh geus nepi weh sagala rupa lawang pemahaman dibukakeun ku Allah matak dibere weh ilmu laduni batur mah hayang apal kitu teh kudu kumaha kudu ngapalkeun kudu ieu mah nya geus nyararangsan da ayeuna urang diajar nu mere ilmu saha da lain capekna diajar urang jero-jero nama eta mah jalur hungkul perjalanan wasilah tetep we nu mere ilmuna mah Gusti Allah da geuningan teu saeutik jelema belaan kumaha capek ngaji buktina teu bebeunangan poho deui aya nu kitu Pak kepala roho deui jiga nu ti heula teh anu di mana anu diaman sagala lupa katalar kitab-kitab naon oge ku Allah cabut teh da guruna teu rideun poho kabehana urang udah tara poho naon sababna udah can pernah apa poho di mana ada apa jadi nu poho mah berarti pernah apal heula saya meh nak arah poho maka nu di Arab-Arab cenah dibukakeun cenah qalbuna naon nu dibukakeun lawang pemahaman ngadak jadi ngarti pokona mah nu teu dicaritakeun ku guru ge da ieu mah moal naon ari ieu mah lain jalur perjalanan melalui guru jadi tanpa diuruk gitu nyaho ngagebrai wa yusroha jeung yen dijembarkeun wa yusroha jeung yen dijembarkeun naon sodruhu dadana itu si jalma si man binuril ilmi kana cahaya ilmu nalika geus paham pan jadi ilmu ilmu teh cahaya dina harti lamun jelema boga ilmu maka hirupna bakal caang kacaangan ku ilmuna mata sok disarupakeun cahaya ilmu teh naon ilmu anu disapertikeun jiga cahaya dina harti sapoek-poekna tengah peuting lamun urang mawa cahaya mawa senter moal kita tarajong suku teh sapoek-poekna alam dunya pinuh kuno bodoh aya urang ngarti mah moal sakabawa-kabawana ku batur nyaho teh haram nyaho itu teu meunang nah make kitu sama boga ilmu teh kanyaho teh ya ku sabab urang mah teu titatara jong kawas batur da ngarti teh ya da sok ngaji teh ya maka diibaratkeun jiga urang boga senter boga lampu ngan lampu rupa-rupa aya anu caangna teh meletet yang udah mah ngajina sabulan sakali ayo anu nyebrot ieu mah yo batur nempok urang geus serabeun teu wani nempo aya kawas kitu urangnya saking ku eta luhur ilmuna nepi ka nempo wajahna teu wani tungkul we pancen anu ninggal nepi ka sahabat ditaros ari wajah Kangjeng Nabi kumaha eta teh hese nyaritakeunana cek sahabat ieu teuing atuh pan mileunarium teu wani nempona oge urang gitu ka orang anu ku urang teh kacidok disegani sakitu deukeut tuan yang melong kitu tuan serab gitu komo itu na apal hati urang ieu dicaritakeun gitu na bantuan ketempuna sin monyet ketempuna bae saya gitu tah ai di ditu tah hiji kiai usiana tos 80 tahun langkung ai baturan pan Lailatul Qadar teh hayangnya sok sana urang pan ditayang kan hayang urang Lailatul Qadar di bulan Ramadan nepi ka diakalan ngamalkeun kana dawuhan Imam Ghazali lamun poe kahijina poe Salasa Lailatul Qadar tanggal sakieu nepi ka hieu urang teh diamalkeun anjeunna mah alim kanggo batur wae tapi ternyata anjeunna nu kengeng aya salah satu dawuhan kieu lamun dihayang-hayang mah beunang cenah da pasti nu bakal dibere mah nu diistimewakeun nu hatena bersih abdi mah teu layak Gusti ternyata anjeunna dipasihan sabada eta kengeng kitu Lailatul Qadar tatempoan mulai beda
nu di kopea anu kumaha oge datang namu ka anjeunna rupana teh geus moal jauh hiji mun teu katempo beungeut na monyet bagong kitu jeung kitu we tiap nu datang kumaha akhirna anjeunna leupas teh nyuhunkeun di Gusti abdi mah alim di pasihan kieu nempo kalakuan jelema katompo rupana jiga monyet jiga bung pan urang mah nih hayang geus nya jika nama Haji Awang ngeunaheun we nu datang ka imah teh monyet seserian sorangan non tuh po beungeut jiga monyet kolot ieu mah mung abdi mah hoyong biasa deui we Gusti cara ngakalana teh kunaon cenah golongan nu kitu saking kumbung aya ku udud ngakalana teh ulah saudud-udud mah take tetempuan mesti teu pararuguh ya ai ku udud mah katutup cenah jiga kapungkur Syekh Yasin Padang anjeunna upami nyesep teh udud teh cenah sabinten teh teu kurang ti 200 batang urang mah olok nyai lidah ting olok we 20 bungkus apa itu ditanya Indonesia ros kunaon cenah ai pangarsa sak itu anjeunna teh disebut ge musnidud dunya orang Indonesia anu kengeng gelar musnidud dunya anu kagungan sanad hadis sadunya dipake panyarandean ku sararea ku ulama dunia Syekh Yasin Padang tapan mukimna anjeunna di Mekah jadi guru besar di Mekah anjeunna teh ahli udud kieu we hayo ngan beda jeung urang hungkul ai urang udud teh bari nguseup kitu nya atawa bari geus teu pararuyeng gitu ieu mah lain teu leupas hayo we pegat kita aya naros kunaon pangarsa eta teu leupas ngan udud teh hayo gitu udud gitu aipek teh disedak-sedak tengah waler anjeun tengah jawab anteu ieu mah udud anteu kusab nu nyedak na kiai ieu hayo we akhirna ngabuka heuh lamun ku udud mah normal tetempoan teh biasa deui nampa mauha teh beungeut mauha pas kieu udud we leupas lain deui rupana teh aya deui teuing jiga naon gitu aku udud mah jadi netral jika abah guru sekumpul teh nya mata kurang sadinten 100 batang aja sadinten teh tangit ke ece bisi salapina udud wae geus mulai teu pararuguh tetempoan heuh nempo ece beureun jiga nurutan ya ece sarua udud gitu ditanya ku salaki nempo salaki teu pararuguh alah nah jadi netral cenah udud teh jadi biasa deui gitu nah on ayeuna tara udud ye pararuguh mah tetempoan teu boga duit maka cenah naon dibukakeun cenah dadana binuril ilmi kana cahaya ilmu payan kasipu di mana-mana ilmu geus terbuka dina dadana payan kasipu tuluy kabuka lahu pikeun itu si iman naon mak perkara yahsulu anu hasil itu man entong maka yahsulu anu hasil bihi ku sabab ieu perkara naon anu hasil teh naon at-taraqi naik darajat maka terbukalah perkara anu mana ku sabab eta perkara anjeunna bisa naik darajat aya kapungkur ieu seorang wali Allah anjeunna teh beda jeung urang ieu mah aya dina sanad golongan para habaib jenenganna Sayyid Kholi Qasam tah kaistimewaan anjeunna upami anjeunna netepan tiap kali anjeunna maca tasyahud pan aya uluk salam ka Kanjeng Nabi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayka ayyuhan nabiyyu eta uluk salam ka Kanjeng Nabi anjeunna mah tarasa kali maca eta teh terus bolak-balik nepi ka iraha nepi ka kuping waleran Kanjeng Nabi uluk salam deui ka anjeunna ngajawab salamna ayo we assalamu alayka ayyuhan nabi assalamu alayka ayyuhan asal ka kuping we wa alayka salam Kanjeng Nabi ngawaler kakarak dilanjutkeun tong urutan urang mangke moal iraha anggeusna salat zuhur di jam eta 12:30 magrib ge eureun naon make eureun meunang jawabanna canggeu we jawabanana tah anjeunna saurna teh tiasa nguping waleran salam cenah naon ti Kanjeng Nabi
sabada anjeunna tos menempuh pamit lepat gitu tos menempuh naon 124.000 tangga kawalian itu teh apa ya teh pangkat teh naik di jika polisi okas gitu jika tentara pan aya pangkatan mulai coret hiji coret deui pindah di kana bintang hiji bintang 2 bintang 3 bintang 4 bintang 7 kali ya gitu teh kawalian jika gitu cenah naik di tangga naik 124.000 derajat kawalian geus katempuh kakak bisa nguping waleran eta salam ti Kanjeng Nabi. Nah para wali ti kawas kitu cenah maka bakal terbuka cenah pikeun ieu jalma naon naik derajat ku sabab eta perkara wayadumu jeung langgeng berarti langgeng teh istiqomah wayadumu jeung langgeng bihi usabab itu perkara naon at-tawakki ngajaga diri tina naon tina sagala rupa perkara nu teu pantes we keur diri urang naon atuh pan ari tujuan tasawuf mah keur naon atuh keur ngaberesan urusan kolbu urusan fikih keur ngaberesan dohir urang ngarah ibadah na bener gitu ngan teu cukup urang teh ibadah dohir nu bener wudu na bener salat na bener ngan hatena goreng patut bae ka tetangga teu kaok nempo batur rada leuwih teu ngeunaheun we teu geunah cicing jengkel nempo batur teh goreng patut pan luar halus jerona bilatungan tah maka kudu diberesan jeung jerona luar halus teh jerona ge kudu halus sirik nempo batur karakah tiap kali nempo batur tinggal ngadoakeun we eta nempo tatangga geuninganan meunang meuli yang meuli mobil anyar didoakeun abdi mah da hatena teu goreng sing teh kempes tah teu goreng itu alus wae sabab naon apaan aya cenah mun urang ngadoa teh sok aya malaikat kumaha eta malaikat teh sok ngaminan doa nu dipanjatkeun ku urang lamun ngaduakeun hade ka batur amin wa anta mithlu urang ngadua ya ngaduakeun batur matak cenah ngadua urang ka Allah jeung ngaduakeun batur seperti urang ya urang hayang boga naon seperti na teh ya menta ka Gusti Allah hayang leuwih cepet mah ngaduakeun batur jeung sakumaha pamenta urang seperti na teh urang hayang nambahan sawah lain menta ngadua ka Allah menta sawah halus eta oge da memang Allah meresep di penta ngan leuwih cepet pisan doakeun tatangga sing dibere sawah sing di taman sawahna maka aya malaikat anu pangajawabkeun amin tuluy cek malaikat maneh ge sarua amin gitu ceritanya jadi unggal nempo jelema ayo doakeun mudah-mudahan ya jelema teh sing sehat sing jembar rezekina cek malaikat teh maneh ge akur sarua lamun ngaduakeun goreng ka batur sing cilaka maneh ge akur bahkan bisa jadi doa urang rek diarahkeun ka manehna teh tungtuna itu mah teu nepi da istiqomah dina ibadah teu nyiar pinaon pimancingeun balai dibalikeun deui ka manehna mata anu bakal naon paling cepet teh cenah ka urang malikna teh ngaduakeun goreng ka batur teh jika kapungkur nuju waktos Imam Syafi'i debat jeung hiji ulama nepi ka ulama eta eleh tulipan Imam Syafi'i teh ngantunkeun cenah ngantunkeun dina sabab paseana jeung ulama eta da teu narima diteunggeulkan jidatna teh kunaon ku kiloan nepi ka ngantunkeun sabada kitu anjeunna teu damang anjeunna ngadoa dina waktu keur sujudna ngadoakeun maot ka Imam Syafi'i ternyata Imam Syafi'i tos euningangan aya cenah jelema anu ngarep-ngarep maot ka kaula padahal manehna ge bakal nyusul itu manehna ge bakal nyusul saurna teh 18 poe sabada Imam Syafi'i ngantunkeun eta maot nuturkeun eta ngaduan kos kitu dina sujud Allahumma amin as-syafi'iyah wa illa dahaba ilmu malikin Gusti cabut nyawa Imam Syafi'i sabab lamun Imam Syafi'i teu dicabut nyawana maka ilmu na madhab Imam Malik kasilep ku ilmu Imam Syafi'i padahal Imam Syafi'i teh muridna Imam Malik anjeunna teh penerus madhab Imam Malik eleh debat ke Imam Syafi'i ngan ieu leuwih senior itu teh
lebih senior 10 tahun lebih sepuh tinimbang Imam Syafi'i. Ternyata ku Imam Syafi'i eleh. Nah gitu bisi orang debat masa ngaduakeun gesok eta teh. Wa yadumu bi atawaki insyaallah insyaa upami ngersakeun. Lamun ngersakeun saha Allahu Gusti Allah udah sagala rupa ge mun kersaning Allah gitu ge. Ngan ieu dibere resepna perjalanan jiga kieu cenah kitu. Yen urang eta heula salin. Neruskeun anu kamari. Walamma aradallahu ta'ala ibroz haqiqatihil muhammadiyah walamma arada dina waktu ngamaksud saha Allah Gusti Allah ibroz haqiqatihil muhammadiyah. Naon ibroz teh? Ikhraj ngaluarkeun Kangjeng Nabi urang, hakikatna Kangjeng Nabi urang, maksudna ngaluarkeun Nabi urang teh kumaha? Wa idharohu tegesna mah rek nembongkeun Nabi urang jisman waruhan jasadna jeung ruhna. Lahir teh maksudna jasad jeung ruhna badanna. Pan ari pangheulana makhluk teh saha atuh pan Nabi urang. Samemeh aya Nabi Adam, samemeh aya dunia langit 7 lapis eta teh Nabi urang pantos aya. Ngan eta mah nurna. Tah ayeuna mah rek didohirkeun teh lain sakedar nurna tapi ruh jeung jasadna. Dina waktu Gusti Allah rek ngaluarkeun Kangjeng Nabi mangrupakeun jasad jeung ruhna bisuratihi nganggo rupa Kangjeng Nabi wa maknahu jeung sagala rupa sifat-sifat Kangjeng Nabi rek dikaluarkeun ka alam dunia. Maka awalna teh naon cenah? Naqalahu Allah mindahkeun ka eta Kangjeng Nabi ila maqarrihi kana tempatna Kangjeng Nabi di mana min sodapati Aminah ai sodapate kandungan tina kandungan Sayyidah Aminah. Min sodapati Aminah tazuhriyah anu mana turunan Sayyidina Zuhrah. Pantaluhurna ayanya. Jadi Nabi urang ramana Sayyid Abdullah ibuna Siti Aminah kaluhurna teh ka Sayyidina Adnan keneh sarua itu saturunan. Wa khossohal qaribul mujibu nangtukeun ka Siti Aminah saha anu nangtukeun teh ngahususkeun dipilih al qaribul mujibu dat anu maha caket Gusti Allah. Al mujibu anu tukang ngaijabah kana doa urang. Dijadikeun naon eta ibu urang naon Siti Aminah teh ditangtukeun ku Allah umman takunu bi antakuna ummal li Mustofa. Anjeunna teh dijadikeun ibu li Mustofahu pikeun Nabi urang Kangjeng Nabi anu dipilih. Ai Mustofa teh hartosna dipilih bahkan cenah saurna naon wanudia fis samawati wal ardi wanudia jeung digero diumumkeun fis samawati di 7 lapis langit wal ardi jeung bumi. Naon anu diumumkeun teh bihamliha nalika Siti Aminah ngandung kana non li anwari kana nurna Kangjeng Nabi satu acan keluar. Iraha cenah pas pindah di Sayyid Abdullah ka Siti Aminah kana kandungan teh wengi Jumat Lailatul Rajab pas bulan Rajab. Bulan Rajab teh ngalih cenah ti Sayyid Abdullah kana kandungan Siti Aminah pas pisan wa kanat Lailatul Jumatin. Wong yen mata kurang pantes sunat ngalekuy malam tambahan deui cek Imam Syafi'i 3 peuting cenah. Malam Senin, malam Kamis. Aku urang mah tambahan deui moal peuting cenah teh. Pangarah lunas hutang teh. Eta nu 3 peuting eta mah beda soalna. Malam Jumaah, malam Senin, malam Kamis eta mah beda jeung nu lain. Mun malam Minggu sok rada budakna sok rada gelo seutik. Malam Minggu teh. Aya teh golongan ahli hikmah mah malam bintang ya gitu. Tapi malam Senin, malam Kamis, malam Jumat mah eta mah istimewa dipake nyeun budak mah. Da malam Senin kamari urang teu jadi modoan malam Salasa jeung Rebo. Aing modo mah sok kudu leuwih. Ya kumaha we lah daripada kaceleng salah kieu ceuk. Soalna ai lalaki mah beda jeung awewe. Awewe mah bisa kuat. Tahan banting, laki mah lain teh.
nya eta mah hawa kolot meureun tah mah. Kang Wadang. Maruat. Mata pantes cenanya, pantes gitu. Lamun pamajikan nawaran ka salaki batak rezeki babari teh pantes. Sabab eta teh cai mani teh jiga tai. Jiga hayang ngising. Sok mun urang hayang ngising, teu kuat hayang ngising kurang ditatahan. Ngeisukan atuh ceu teh gitu. Padahal merangpangna harita. Geus teh. Sok jeung urang nahan modal kabayang isukan jadi teu modal-modal geus 5 poe. Teu hayang dinyabak euci jengkel. Maka pan eta teh malaikat 7 lapis langit teh ngaduakeun laknat ke ieu teh. Sing dilaknat sing kutuk sia. Kadenge. Siap cing, udah dasar. Oh wah deui bukan apa. Nu boga salaki mah ibadah numpang istimewa lah ngerekeun tahajud duha sagala rupa. Eta. Gitu. Oh wah deui teh. Lain waduh lah. Ayo gerak tuh ya teuing. Nyatong disentakan gitu. Babari lele, babari kolot teh disentakan teh. Eta cenah kumaha dina wengian Jumat cenah amarallahu bitil kalailah pas eta ngalih cenah Kangjeng Nabi cenah kana kandungan Siti Aminah maka Allah marentahkeun dina peutingan eta ridwana ka malak ridwan lain urang kengkeng ya lain khozinal jinan ilmah ridwan anu tukang ngajaga surga kumaha diparentahkeun ku Allah teh ceuk Allah bukakeun cenah ayat tahal firdausa surga firdaus dina peutingan ieu bukakeun pintuna bukakeun cenah lawangna wa yunadi munadin tuluy aya nu gegeroan pis samawati wal ardi di 7 lapis langit jeung bumi aya nu ngagero eusi panggerona teh kieu pengumuman ngarapal sararea ala peringatan ke sararea pengumuman ieu teh cenah inna nurul mahzuna sanyana nur anu tos lami disimpen al maknuna anu disimpen anu disumputkeun alladzi yakunu minhun nabiyul hadi anu mana tina eta nur bakal jadi nabi anu pembawa hidayah naon cenah fi hadhil lailah dina ieu peutingan Jumat yastaqirru fi batni ummihi tos aya dina kandungan ibuna diumumkeun ta Kang Nabi teh pas harita ngalih teh ka kandungan ibuna teh langsung 7 lapis langit dibejaan bahwa dina peutingan ieu nabi bakal jadi raja sadaya alam teh tos ngalih kana kandungan ibuna. Terus kumaha dimulai harita unggal poe terus pengumuman terus nepi ka Kangjeng Nabi lahir. Kanyahoan cenah. Ku para malaikat mah bahkan ku hewan ku sasatoan. Ayo cenah di kabar gembira eta teh gitu. Bahkan cenah naon? Wasoba kullu sobbin lihububi nasimi soba. Wasoba jeung rindu sobat rindu saha kullu sobbin setiap anu rindu kana naon lihububi nasimi soba kana berita Kangjeng Nabi anu diibaratkeun jiga nasim naon nasim teh angin sepoi-sepoi anu datang ti mana eta angin teh datangna teh ti arah cenah ti arah pangbijilan panon poe berarti ti wetan sampai angin teh anu matak cilaka karena pertanian mata goreng, karena urusan di laut mata ada alus ya pokoknya mah. Tapi lamun angin arah Nabi jil tidinya, eta mah diarepkeun. Tah Nabi urang lahir teh seperti naon seperti angin eta nu dirindukeun. Sabab naon? Matak eta cenah kana pepelakan matak subur. Angin eta mah Nabi urang teh diibaratkeun jiga kitu. Wa kusiyatil ardu maka bumi cenah dibuleun ba'da tuli jadbiha dina sabada panjang pacaklik geus eueuh cai kering kerontang pepelakan gitu jara tadi Nabi urang tos lebet kana kandungan maka naon minan nabati hulalang sundusiyah bumi teh diibaratkeun jiga hulalan sundusiyah naon ari hulalan teh pakaian sundusiyah anu dijieun tina sutra jadi bumi loba pepelakan jara radi endahna jiga sutra pakaian sutra pan atau pakaian pamahal nanti aja harita ukur pacaklik teh pepelakan teh jarane pas Nabi orang dikandung teh madadak jadi halerejo
nu melak naon ngadadak jararadi ayo pan gitu tehnya atuh halodo ngaranna ge sanu hayang halodo atuh cai hese boro-boro paplakan jararadi pan gitu teh ya nginum ge hararese ngadadak cenah harita mah nuju waktos Kangjeng Nabi kana kandungan dipindah cenah kana kandungan Sayyidah Aminah teh can lahir eta teh maradak mulai salubur bahkan wa aina atis simar pepohonan anu tadina geus lila teu buahan ngododok mulai naon lebat baruahan wa anna sajaru bahkan tatangkalan anu jararangkung oge nalika Kangjeng Nabi di kandungan mah ngadak naon mulai cara rondong lil jani jana ai jani teh mun urang mah jelema anu keur metik rek ngalabuah teh teu hararese sabab tatangkalanna ngadeuketan janahu kana buahna eta tatangkalan pan urang mah nya sok ayeuna ngalabuah nu hese-hese teuing kudu make gantar mah kudu naik mah dina waktu Kangjeng Nabi dina kandungan ngadadak tatangkalan nu jarang ngadak cara rondong buahna lalebeut tatangkalanna teh hese dipelak pas lahir harita si eta meuredak jarangkung nu tadina harita babari ngarawe ge nah haina jadi hese oh pan ieu nu keur di kandungan eta si eta tah jadi malah petaka teh ya wana tokot bihamlihi kullu dabbatin. Wassalamualaikum warahmatullahi Rabbil fa'ala bima lam tana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqih